sih. Ikuti aku ya. Ikuti aku ya. Oke. Oke. Acan. Acan. Oke. Oke. Lain. Oh, lain. Iya, oke. 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 Ta 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 ta. Yuk. 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 Ta ta. Ta ta. Ta ta. Ta ta. Ta ta. Ta 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 ta. Yuk. Ta 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 ta. Yuk. Ta 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 ta. Yuk. Ta ta ta. Nah dari waktu ngajarkeun. Aduh. Pan uing anu rek non mengajar menyanyi oge uing. Hargening atas uwi jumaahan. Atas bun tita tadi. Terus jam 2 pan ieu teh. Matakna ai suami pulang teh. Angguran mah suguhan cai. Ieu mah tidur wae. Maaf atuh ya, Bunda teh tadi udah nonton hipnotis di Uya Kuya. Pas Uya Kuya kieu, jowe Bunda teh tuh sadar. Sok araneh wae ieu mah. Matak nonton teh ceramah Mama Dedeh tak tonton. Ya, ai tadi kumaha isi ceramahna? Nya biasa we bun membahas tentang syukur nikmat. Cing jelaskeun kumaha eta teh. Jadi mun urang bersyukur karena nikmat Allah, najan saalit ge eta teh bakal dilipat gandakeun ku Allah. Oh, gitu. Terus kumaha? Nya mata kaya mah bersyukur pisan. Kado istri teh nyaba soleha, geulis, duh mun dibagja pokona mah. Naon? Ayah teh bade maksud kadua? Aya di nu lain selain Bunda? Henteu bun sanes kitu. Aduh. Awas we mun wani-wani, lobakna dikeureut jadi 3. Si Kakang mana? Ari eta nuju bobo sisieun bunda naon tah? Kakang mimpi, Nah ari kakang mimpi naon? mimpi dimasakeun jengkol. Pas bangun teu aya jengkolna. Bobo deui we da kesel. Terus kumaha? Mimpi nemu uang banyak. Di sakuan. Pas bangun gak ada deui. Tidur deui we da kesel. Mimpi deui. Mimpi ngompol meni banyak. Terus? Pas bangun baseuh. Iya, si bunda katempuhan atuh eta mah. Kakang mah nya sok atuh geragan tos lancinganna ka ditu. Kakang, ai kaca enteng anu di kamar Kakang di belah mana nyimpenna? Dibuang bun. Nah, dibuang. Bun, tos rumuk teh buladik deui. Nah, rumek jeung buladik. Pan eta teh kaca teh enggal keneh teh acan saminggu-minggu acan. Nya bun, rumuk tiap ngaca teh kalangkangna teh buladik terus asa cemerok wae. Matak dibuang we ku kakang teh. Naon atuh Wil? Meni popolotot kitu. Kalem nih, nggak usah emosi. Nih siga nu ngajak ribut kitu, sabar mun rek sieun, deur. Bago teh. Rek teh popolotot kumaha jadah. Tingali sekurang aduh ieu ketincak aduh ku motor maneh aduh. Hampura atuh. Aing ngomong Jadah tadi. Nyeri. Aduh gening ayah teh meni romantis pisan ngangge wallpaper foto Bunda dina HP. Nya atuh bun. Jadi setiap ayah masalah teh tinggal buka HP, lihat foto bunda. Duh, semua masalah hilang pokoknya mah. Sosit kacida geningan enggak duh suami teh. So pasti atuh bun. Jadi tiap ayah ninggal foto bunda di HP teh, najero hati teh sambil nyarios kieu. Emang ayahnya masalah nu leuwih badag ti ieu? Nah, geus ti mana maneh Wil? Iya mau voucher kuota tapi malah kesel urang mah Mending maneh nya keselan uing atuh. acan urangnya itu orang acan. Canya. Emang kesel kunaon?
Nya tiap meuli voucher pas digesek teh tulisanna pasti kieu weh. Jang naon maneh meuli kuota kabogoh ge teu boga, pan kesel maneh teh. Karena kayak gitu, uing mah biar di kota lebih kesel. Wah, bener aya kitu mah urang ge milu kesel. Acan, nyari tagi acan uing teh kebiasaan maneh mah kalem. Teu geunah kan dikitukeun. Cikan kumaha caritana eta. Heueuh basa bieu di jalan ngaliwat ka jembatan lain. Aya awewe eta mah sia. Kuat geulis narker kateponna teh. Jadi sih nu frustasi uing teh lieur dek luncat di luhur jembatan heuh. Itu mengadeleng cek uing teh. Teh sebagai wanita yang cantik idaman para pemuda zaman sekarang ya. Aku teh sebagai perpisahan terakhir ngomong ke si Keteh eta teh Will. Teh jangan luncat. Kalau nanti kamu ragrag, kamu ninggoy, gimana nasib keluarga kamu? Cek aku teh gitu Will. Terus sama aku teteh ini sebagai permintaan terakhir ya. Sebelum teteh luncat, aku teh ingin dicium dan dipeluk mesra sama teteh. Kayak eta mah Will, jol celepot Will, jol celepot Will. Nyium ini hot banget si teteh virus nyium gitu. Terus Will teh ditanya, nah bet luncat gitu, apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan si Keteh teh wani luncat Will? Epic teh Will jawaban teh kieu cek si Keteh teh. AA yang tampan dan gagah berani. Aku teh frustasi, sering dibully, senanya ku batur yang dicarekan ku keluargana. Ulah mah make baju awewe jeung dandan siga awewe. Jadi nyium laki. Ampun aing. Jadol teh kalanyeng serikeun sia. Ya bun, hamun kakang ranking hiji deui rek dipasihan naon. Meureun Kakang hoyong naon? Nya aku mah aya sareng bunda we. Sok, engke aya sareng bunda pasihan cici 100.000. Ah, lim 100.000 mah naon. Naha Alim, hoyongna sabaraha kitu? 20.000 we ah. 100 mah lieur. Ngitung ge lami. Geus ah. Uy mah buru-buru rek meuli baju maruras ya. Keriskon meureun. Maklum toko anyar. Jug, urang mah moal bola-bali ah, teu boga waktu. Ah sia, asli ieu mah murah pisan. Kami aja 10.000. Jeans, celana jeans iprit heuh 15.000. Jaket hoodie nu siga wing anu alus kieu kos urang Sunda kieu kan alus pisan an 20.000. Alas ya. Naon ngantokna aya? Amun teu salah mah ngaranna teh laundry. Laundry. Ya bunda. Duh, nahanya cau sapoe diantep jadi ladu kieu buruk. Oh nya pantes atuh Kang eta mah. Nya nahanya kok bisa buruk? Sabab aya nu namina proses peningkatan antioksidan. Nya eta klorofil dina cau berubah menjadi antioksidan. Jeung deui bakal teroksidasi ku udara di sekitar, matakna jadi kitu. Jadi matakna makin lila cau diantepkeun makin bakalan buruk, tah jadina kitu. Ari ayah nyarios ka Kakang. Nya moal ngartoseun atuh ya si Kakang mah. Kakang, mendingan parmesekeun lotek jeung ka Haji eta cicisna di nu laci dihandap. Oke bun. Lauk teh ayaan teh nya. Rade teh teh lauk teh. Jeng jeng jeng. Jeng jeng. Kisanak, di manakah dirimu? Aku akan membalaskan dendam Nyi Blorong kepadamu. Enemy said. Jeng jeng jeng. Hei Syah, si Haji. Keur nguseup. Meureun katinggalina keur naon? Dasar belet, bodoh kata toloyo. Geus beberangan acan. Dasar belet,
Bodoh, ketomper aku mah ieu. Iya nya, tips and trick dari aku lah misalkan hayang bebenangan si lauk nate loba, make epananya make korong garing. Ah, nu bener. Asal kolot bodoh kata toloyo daek we ditipu ku uing. Si cadol teh. Teu bebenangan wae ngusep teh. Di paraban wae gitu tunggal poe ti lauk teh. Geus warargeun. Mending dagang lotek ah. Balik we ah. Waji, bade meser lotek. Heula Kang, karek datang. Omat, kadenya ulah ngalaan deui cengkeh Wahaji. Heeh. Nya moal Waji da kamari mah di warang ngawili. Dadae kanan atuh. Omat ulah dialaan deui nya. Nya moal Waji cengkeh mah. Duh kata mun jeruk ting jambu mah. Rek beser naon tadi teh? Lotek Wahaji lotek. Padat teu? Har, duh ka Wahaji da mam ge encan. Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Biang. Masuk. Ayo naon? Kieu A. Atuh Bun, bari ninggal foto. Tuh, bari ninggal. Kalawasnya, teh paberi teh kitu. So pasti atuh. Barusan teh Bunda udah nonton YouTube. Kumaha bi teh? Keula. Lebareungit ieu teh. Kamu itu kakang teh. Nah, harumek jeung buah. Kakak cuci. Atuh Kakang. Dasar bodoh belet kata toloyo dibaliknya. Maneh Bago ajak teh. ribut acan. Anjing. Ajak ribut. Bago teh. Rek popot kumaha. Anjing aing cari wae. Dah. Bago. Halus Anjing. pilih mah. Bago teh. Lain popolot. Anjing. Nah, euy. Mimpi dimasakeun jengkol. Enak deui. Maha wae cenah mahannya teh cenah. Pabali teh. Awas we lamun wani-wani. Atuh yang. Awas we bu. Atuh yang. Awas we bu. Sok lamun ngajak. Aing cari wae jeung si ieu mah euy aing mah. Aing cari wae jeung si ieu mah euy. Atuh we kan beungeut teh emang kudu kitu, Wil. Sia. Nah hanya tahu apa sapoe. Nah hanya sapoe. Hanya cowok apa ya?